Kamana sih ya komeng? Kita buana kebal jasa, ayo omongan gak yo. Enaknya Samsudin ngagerokeun aing. Mantas tarawih cara pejasa ge yang daang. Setan. Aing jadi bingung ya ka komeng, jadi bilangnya beletak-beletuk gitu. Assalamualaikum. Salam. Kebal amat sih ya dituana komeng. Naon sih? Aya naon. Kebal amat sih ya. Kunaon emang? Pentingan amat eng tas tarawih capek, lapar. Teh ulah dang mah aing hayang ngomong. Waduh, naonnya? Mamaleman meureun kosna. Meng. Ieu kan tarawih kebal keneh. Ih, pan tarawih. Oh, kebal keneh. Kunaon emang? Meng, ieu urang tarawih reduan doang. Lobaan jeung jamaah. Ya heuh, tarawih mah lobaan. Eta sih ulah kitu. Kitu kumaha sih? Jeli aing nyeri, Meng, jeli aing nyeri. Ngadenge babacaan sia eta, Meng, babacaan sia. Nyeri ngadengi suara urang kunaon sih? Asalna geus bener jasa. Bener sia, Meng. Isin ke masyarakat. Isin kumaha sih? Emang babacaan urang kumaha? Meng, sia eta jadi bilal sing bener babacaannya salatan sunatan. Atuh pan sia mah didengekeun aku wae sundatan deui sundatan deui. Hah? Sundatan? Ah, celina bae di lalamping. Ih, sia mah dibejana ngalawan bae. Ngelawan ti mana? Bener ih. Ya, mumpung rehe geura baca deui cik usia. Ayo, dengekeun yo. Salatan, sundatan, sudah. Oh, cek aing ge, si mah macana sundatan lain sunatan. Ih, keur tarawih mah bener sunatan. Amun bener Meng mau ditagor sia ku aing. Ayo, dengekeun ya sakali deui yo, percaya mah. Ayo geura baca didengekeun ku aing. Salatan, sunatan, tarawih, rakaataini jami tarahimikumullah. Nah, eta kan bener. Atuh celina be. Isukan eta bacanya sing bener tah. Ulah sundatan di sundatan deui.